Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan geus datang ka Zaok. Urang deka Bandung kudu ditinggalkeun lembur melalui Bogor, Cianjur datang ke Bandung ka ditu. Mun jalan nu biasa, kuari nu jalan ka ditu Purwakarta, tak datang ke Bandung sabaraha kota nu kudu ditinggalkeun. Cek Imam cek Satuan Syabdul Qadir hayang menempuh Zaok teh, eta teh kudu di jalan ge iyaro fit thoriq al asya, ningali di jalan berbagai-bagai perkara. Urang deka Bandung teh di jalan teh tunggulah tingali macem-macem. Aya eureun heula, aya neuleuh pemandangan, neuleuh ping-ping, neuleuh susu. Macem-macem. Eureun heula di rest area, kemudian ngopi, dahar, angel tak datang ke Bandung. Ke Bandung teh angel biasa. Padahal geus dibere jalan tol supaya cepet tetap bae, loba gangguan gawang disebutna awaik yaro fit thoriq al asya. Tapi lamun jelema nu istimewa mah bebeja ka supir, pir. Jam sabaraha ye? Jam sekian. Cepet ka Bandungnya. Aya mangga? Set, langsung nyana. Kaca tutupkeun, rek kerek. 2 jam datang ke Bandung. Naik Lexus 1 jam ke Bandung. Mau naik Mio, ya 5 jam lah. Datang ke Bandung. Truk. Nah, eta jelema nu hebat bakos itu. Datang. Tek. Ditanya neuleuna nu jeung teu pernah neuleuna naon. Di rest area henteu. Sugan aya pemandangan henteu. Pokona gua mah langsung metlek datang ka pamaksudan. Nikmat. Ieu mah pan teu kuat urang di jalan teh eureun heula di rest area, ngopi teh, dahar teh dan lain sebagainya. Oh, batur mah geus datang ke Bandung nya mah masih di jalan kene. Bahkan aya nu teu jadi ke Bandung. Teu jadi ke Bandung balik deui. Loba jasa gangguan. Urang dek ibadah ke Allah, ya rafit thoriq qorik manawi. Suluk di jalan teh loba jasa, aya nafsu, aya dunia, aya makhluk. Ilah gangguan-gangguan urang. Dek datang ka Gusti Allah, dek usul ka Gusti Allah teh ya rafit thoriq al asya. Keur ngeunah-ngeunah urang magahan ngaji, keur ngeunah-ngeunah urang zikir hayang usul ka Gusti Allah dienolkeun jol bae urang aya nu datang ti kabupaten. Kita jadi eta kos gitu. Aduh tawar. Eta ngaranna mandeg di rest area. Mandeg tah di rest area tah nu kos kitu tah. Mandeg. Berangkat kebel menganing mandegna. Kebel mandegna teh luak liuk deui. Aduh. Neuleuh Avanza ieu geus kebel jasa ieu teu ngeunaheun ditumpakanana hayang ganti ku hari ka Fortuner. Fortuner kan pun. Berpikir deui magol deui di dinya. Magol deui di dinya. 2 kali geus magol berangkat deui teh di Belaraja aya nu geulis jahe. Magol deh. Geus sabaraha kali magol teu usul ka Gusti Allah. Ta ieu lah ya rafit thoriq al asya, ya rafit thoriq al asya. Urang salat mah salat biasa, ilmu aya, beramal ngan henteu zaok. Moal bisa satungtung encan disia-siakeun dunia. Encan disia-siakeun mah tetep bae. Tah, kutuan Syabdul Qadir mah ka dieu ya, jang ka dieu. Kiai di ujang-ujang baik kutuan sama kade jang teh batinna ai kiaina mah tu kiai janggotan segala sorban segala ngan ieu rohna ujang keneh kade jang. Kade jang ditungtun kutuan Syabdul Qadir ye ari maneh kuari aya teu aya memeh maneh aya eueuh heula teu eueuh. Memeh maneh sa abah. Memeh abah, abahna abah. Memeh abahna abah,
abah terus coba sia tutur kadi abah terus kadi terus meme abah Adam meme Adam oh ada satan nu heula Allah man taqaddama Allah kan wa man ta'akhara Allah sia kuari aya diurus kan ieu ku Gusti Allah sanajan dibagus-bagus ge ieu sehat wayah gering mah gering we kan mohon sanajan di hebat-hebat ge ieu ku dokter ku tabib wayah pae mah pae kan mohon jadi berarti anu ngahirupkeun jeung nu maotkeun sa Gusti Allah pinter sia jadi ieu nu ngurusan hirup sia dahar nginum teh sa Gusti Allah haju Allah ngurusan sia tia ieu urusanna geus anggeus sapancan artina tulisan umur sia tulisan kakayaan sia tulisan umur sia kakayaan jeung pagawean sia ta ieu dahar nginumna sia teh eta geus aya tulisanan can geus ti Gusti pinter sia tapi kan kuari sia kunaon eta usaha bolon ditolol-tolol ku Tuhan saya mata di zaman Tuhan saya Abdul Qadir atuh sia ku boloon-boloon teuing perkara nu geus anggeus perkara anu geus beres ku Gusti Allah diatur tulisanana ge saya di Lauhul Mahfuz atuh sia kunaon milu ngurusan eta kunaon sia milu urusan Allah teh ti eueuh ngayakeun ti eueuh ti aya ngaeueuhkeun haju di jero aya teh ku Allah teh diurus sia teh segala rupana dahar nginum sare kawin jeung sajabana diurus sesuatu anu baya bagian ka anjeun yajiu bakal datang kullu kismin tiap perkara anu anjeun aya bagian kana eta perkara baik min komisin baju komis wa amamatin sorban wa uklin dahar wa surbin nginum wa nikahin jahe ieu teh bakal yajiu datang. Nah kahartin teh Gus ya kaharti atuh kunaon siar diriweuhkeun ku nu kos kitu ulah riweuh ku nu kos kitu urusan nu geus anggeus ku Allah diurus ya ulah milu ngurus ieu sia mah kuari mah tinggal ngabakti ka Gusti Allah sok geura nolkeun lantaran Tuhan Syekh mah nu geus nol milu nol nolkeun di nolkeun ulah aya nanaon di jero hate engke ge wayah kawin mah kawin bae sia. Kuali ulah mikiran hayang kawin, ulah mikiran milih nu putih nu hideung jak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Geus aya tulisanana nu bakal hiji, nu bakal dua, nu bakal tilu sanajan nu kolot marah bae ge aya tulisanna nyandung mah nyandung bae. Lain amin. Tolol jasa kudu araramin. Lain tita amin ya mah. Ini saya tulisan ini tok cicing maneh kuari mah cicing lamun bener bakal kawin kege iraha waktu tetep bae awewe bakal datang bae ulah dipikiran kuari mah wayah ngaji wayah ibadah ulah mikiran dahar ulah mikiran nginum ulah mikiran pake andai kata anjeun bakal make sorban nu bagus geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz teu kudu dipikiran henteu kudu dihayangan henteu kudu diusahakeun kege sorban datang sorangan komis maneh resep kana komis resep etalah nu ngaganggu antara maneh ka Gusti Allah hijab resep teh hijab aya resep kadua salian Allah etalah nu ngahijab ka anjeun padahal mah teu kudu diresep-resep mun tulisanana komis eta bakal ka anjeun bakal datang bae ka anjeun ku kumaha ge ulah dipikir nu kos karatu mah baju komis ulah dipikir amama sorban teh ulah dipikir dahar ulah dipikir nginum ulah dipikir mun geus aya tulisanna bakal datang ya jiu datang bae sok kuari mah ibadah bae geus geura ka Gusti Allah sok teu kudu meta di gunung teu kudu meta di leuweung cek Tuhan Syekh Abdul Qadir cukup di pondok kula cukup di pondok teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung Allah nu diibadahan di gunung Allah eta Allah nu diibadahan di leuweung Allah eta Allah nu diibadahan di imah urang Allah eta Allah nu diibadahan di lapangan Allah eta Allah nu diibadahan di kota Allah eta Allah nu diibadahan di pondok Allah eta bae Allah na deuk ka mana ge kunaon hese-hese amat neangan tempat di pondok cukup geus pegatkeun kuari urusan dunia pegatkeun kuari urusan makhluk geus bae maneh ka Allah bae geura ge bakal nikmat
mulai dituduh-tuduh gitu kutuan Syekh geus dipegat-pegatkeun sorangan heula satungtung encan bisa maneh ulah ngalayanan jelema satungtung encan bisa hirup maneh geus ulah aya pukuran pikiran naon sok bae geura ka Gusti Allah mulai geus ka Allah keun we teng eueuh nu mere dahar kuru kan nu mere nginum eueuh dahar kuru kedengeun Tuan Abdul Qadir ngadahar daging hayam malulu bakakak haju dihareupeun nyana deui kadeulean pan sial jasa atuh pan sial aya murid teu meunang dahar aya nyana dahar bae eta teh keur nyoba datang ka mana nafsu sia ya aing mah geus teh hayang jeung Tuan Syekh ngan ketika aing dihareupeun sia sebagai guru kadeleuna memewahan nafsu sia datang ka mana mun sia teu percaya ka aing endeu ka mamana ge sia ngaguru moal beres ya kudu percaya ka guru mursyid mah lamun aya saeutik bae teu percaya moal tamat kajen ting jujung kelan moal tamat ilmu batin mah kos kitu percayakeun heula 100% cek Tuan Syekh bahwa aing teh guru sia bahwa aing teh geus teu hayangeun hayang ka dunia bahwa aing teh geus pepegatan jeung jelema hiji bae aing mah ka Allah mun masih keneh sia cangcaya neuk ngaguru ka aing moal jadi sia oh geus katebakeun suuzon tah kuari mah geus atuh guru-guru kula-kula tuh cak jana geus atuh geus mama lo sesenangan deuk naon ge oh kitu atuh ieu mah mamanukan mah bahaya ieu mah kuari mulai ibadah teng dididik sabulan 2 bulan mulai lepas tina dunia mulai lepas tina makhluk nafsu geus tadi kitu kene setan melalui tuntunan Tuan Syekh Abdul Qadir teng ngeunaheun asa aya Gusti Allah nu kamari mah asa aya di luhur Gusti Allah teh salah kamari asa aya di hareupeun salah kamari ieu mah asa aya di dampingan urang salah keneh kuari mah asa aya di diri urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kamana bae asa barang jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum terus tah eta tadek meunangkeun eta dek meunangkeun rasa eta zaok ngaranna supaya karasa deketna Gusti Allah jeung urang engke urang isin supaya karasa babarenganna Gusti Allah jeung urang di Allah Gusti teh pan ka urang teh nyorot kudrat jeung irodatna eta teh supaya karasa kuari mah geus karasa geus kanyahoan ku Tuan Syekh kuari ulah di pondok cek Tuan Syekh coba di jalan salat akur salat di jalan Allahu Akbar salat di sisi jalan jeung salat di pondok akur ya Allah na eta keneh mere zaok teh kos kitu sok geus pindah kuari mah salatna di lapangan Allahu Akbar akur bae sok kuari salat di kota di paramean Allahu Akbar akur bae coba di tempat zina di tempat WTS maneh salat atuh batur-batur engku gannya namanya bae Allah lamun geus datang ka zaok nikmat teu pangaruh nu mentek Mama Bakri jang cek Mama Bakri coba takol bedug zohor takol duduk nyana salat Allahu Akbar akur bae artina gandeng kemudian atuh ayeuna mah teu gandeng akur jaka Allah ieu teh kos kitu mah leupas panceli urang malah gandeng weh budak gandeng ngaganggu sia goblok tolol jasa aing geus salat sia kadanan ngamamu mah tuluh ulah gandeng eta teh beres kos kitu teh can jadi teh salat kos kitu Ki Astari Cakung Ki Astari Cakung panjana mah TV radio loba di mana-mana magrib disetel kabeh kunyana Ki Astari Allah yarham Cakung terus we disetel radio televisi kabeh nyana salat Allahu Akbar aya nu tukang ngagitar kade ceng gitarna nu kenceng ngagitarna dinya Allahu Akbar teu pangaruh nyana mah geus beres salat nyokot cai radio dibere cai ku nyana tah nginum ulah gandeng we cek nyana teh bisa capek subhanallah ieu jelema nu kos kararitu teh tanu geus usul engke bakal khawarik zaok aya rasa
geus teu maelu ka jelema dek kumaha teh dek kumahanya namanya bae jeung Allah aya hiji kanikmatan tina ilmu kana amal kana hal eusina zauk moal bisa tadauk mun masih keneh urang pabelit jeung dunia moal bisa tadauk urang mun masih keneh pabelit jeung manusia ke urang geus eueuh nu kos karana itu urang geus bere daok balik deui dititah urang balik deui jelema teh dititah dawa amar ma'ruf nahi munkar ketika geus ngarasa boga daok lantaran engke kadituna lumun nyana pidato mun nyana caramah geus teu daekeun ka amplop teu hayangan amplop jang naon tak eta geus deuleu jelema teh yang dipuji aing mah ka Allah nuduhkeun duit teh jahai teu hayang lain sombong geus teh hayang jasa cek nyana teh aing mah kendaraan geus teh aing mah nuduhkeun ieu jalan ka surga ieu jalan ka neraka sia dek muji heuk teu muji kal ngan sarua bae muji jeung teu muji sarua cacad aing cawad aing tetep aing mah kieu-kieu bae aing mah keur jeung Allah ngan aing mah dibere tugas amar ma'ruf nahi munkar sakitu geus ngeunaheun anu dibere ceramahna anu dibere dakwahna ge beban lantaran nyana dibayar sakitu teh dibayar sakitu dibere sakitu teh dibere sakitu bahkan kadang-kadang dibere ge dibikeun deui ka ditu aya leutik mah ngeunaheun urang mun boga dai model kos kitu nikmat kana jantung ngeunaheun sejuk anu aya di mana geus datang kana zaok model kos kitu ieu mahal luar biasa fa awalus sair awal berangkat hiji ilmu na heula siapkeun sakumaha kamari ilmu macana, ilmu nahuna, ilmu hatang, beres. Kus bisa maca kitab ngahartikeun kemudian ngahartikeun mampen ieu jeung piwalieun. Manya wali itu bisa maca kitab. Oh tidituna sebab kullu waliin alim la aksa. Setiap wali pasti alim, la aksa aya wali sakulu alim wali. Henteu setiap alim wali tapi alim mah wali mah pasti alim. Moal aya jelema diangkat jadi wali, bodoh moal aya. Manya Allah sembarangan ngangkat jadi wali bodoh. Itu udah jadi bupati gitu bodoh ulah atau komo iya kullu waliyin alimun walaksa ay walaysa kullu alimin waliyun kullu rasulin nabiun walaksa ay walaysa kullu nabiyin rasul setiap rasul mah nabi teh setiap nabi rasul loba nabi teh diangkat jadi rasul tiap wali alim teh setiap alim wali loba kiai teh jadi wali ngan jadi tim sukses kos gitu tawata beres ilmu beres amal kakarak ti dieu bakal timbul hal zauk di dieu tah mun geus datang ka zauk suma surbu moal aya eureun-eureunna ibadah sebab nikmat moal aya eureun-eureunna tah mah geus kajeun kumaha ge ditahanan ku urang moal bisa Allahu akbar eta ngeunaheun jasa salat ngeunaheun Allahu akbar geus hese nyaritakeunana geus tanpa usoli-usolinya mah tuh usoli mah temen tadi teh anu kamari caritakeun usoli par ayo Allah saksi Japar ieu mah lain Allah geus ngeunaheun jasa atahna ge geus tilok atah betul cara kiai salat di dekat santrina atah santrina keur masak asak kiai ku ngeunaheun geus ngahiji teh menyati tanu mantak eta mah disebut teh kitu naon ngaranna tunggal tah eta teh diulah-ulah ge kitu bae ngan ulah sote nyaritakeun di luar ngaji kita teh teu meunang urang teh nyaritakeun kos itu bahwa urang ngahiji jeung Gusti Allah teu meunang nyaritakeun kitu sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis Allah mah khaliq urang mah makhluk kecuali keur kieu urang nyaritakeun kululumpatan ka mamana ge wali mah kos kitu wahdatul wujud ja eueuh nu wujud kecuali Allah hiji kuari urang naon aya kadenge engke mah lamun urang diangkat jadi wali eueuh nu mantak Baitullah kadeuleu ge atuh bray bae ja eueuh ieu mah naon ge hayang neuleuh naon bae disingkapkeun kadeuleu oh ternyata reum bae buluna atuh asal geus disingkapkeun bae ge ja eueuh ieu mah kalangkang nu kos ge mah
Baitullah didekatkeun dideleukeun Masya Allah geus lain hiji teh geus hatta per detik ieu atuh aya keneh nu geus karar itu teh ji atuh eueuh ieu mah nu aya wujudna Gusti Allah nyanana geus wahdatul wujud teu meunang tak urang nyaritakeun wahdatul wujud sasar Syekh Siti Jenar teh nyaritakeun wahdatul wujud pewak pencit teu bisa ngan lamun keur carita kawalian moal kaluar ti wahdatul wujud pasti ka dijad deui sok ndek berbagai thariqah nu mana Rifaiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naksabandiyah kabeh ujung-ujung nama wahdatul wujud ngan teu meunang dicaritakeun mun lain keur ngaji perjalanan teh ge ngahiji jeung Gusti Allah urang teh tuh lamun geus carita ngahiji atuh hese sebab tadi teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kadituna wa huwa ma'akum aina ma kuntum atur saya hudang hees teh asana kapanggi asa babarengan jeung Gusti Allah isin kadituna nikmat bae salat nikmat puasa nikmat ngaji Quran nikmat geus ngeunah kadituna engke maka kadituna kumahanyana bae salatna ge puasana kumahanyana maca Qur'anna kumahanyana naon sebabnya nangis usul syariat eta lain berarti ditinggalkeun ngan nyana keur aya di awang-awang geus nikmat bae kumahanyana bae geus kadeurina ku urang kadang-kadang atuh teu salat kadeurina kadang-kadang ku urang atuh maca Quran seserian kadang-kadang atuh kadeurina ku urang maca Quran teu salat henteu ngalamun bae mikiran apaan sa sezaok keur boga rasa ngeunah dementak atuh Ki Hairun teh boga santri sanggeus boga santri tita baralik nyanana dagang tauco coba eta mana aya kuari mah buku pamflet digedean menerima ajaran baru mahasiswa baru kuari mah aya itu mah teu baralik santri keur mujina loba nyana dagang tauco make tuduk terus kaunggal kampung kiai kabeh muridna ngaromong nanaonan kiai dimulia-mulia ku Allah enda dagang tauco seuri bae nyana teu kaharti buku keur nikmat nyana teh kos kitu keur nikmat keur jeung Allah lobatan nu ngomong teh bae aya hiji jeleban nu ngomong kiai lah tuh maning magahan ngaji deui daripada kikituan mah ieu maksudna naon eta kikituan cek Ki Hairun saetik mah jadi kiai mah loba nu daek sebab dimulya-mulya ku sebab dimulya-mulya harayang jadi kiai dicium leungeunna dibere di amplopan geus pokona mah da ngaji diondang dipapageun mun mobil jore embung bagus kos kitu kan put kan gitulah tak kitu itu eta hayang dimulya-mulya gitu eta teh jauh ka Gusti Allah tah nu hese ge kos kieu ngamalkeun ilmu asa bareng jeung Allah ku batur ditoler-toler pugu urang keur jeung Allah nikmat jasa lain dagang ieu mah ngan sakar kadeuleuna bae ja teu butuh kana dunia ceuk Hairun lain dagang deuk naon dagang mah tuh mending di imah dagang nu gede di modalan henteu ieu mah ieu mah sakadar supaya kadeuleuna bae teh kakarak tah si murid eta nutur-nutur hayang ai maneh hayang mah hayu ulah loba omong nya geus aya hayang mah ti dia mimitina di tarekat mah kos kitu lain diumumkeun siapa yang mau masuk thariqah sini sama saya pakai impak heran deh gua tarekat pakai impak geus tamat masjid embe teu masuk aya ge ngaji amil Kiai Haji Hamid Cisoka kos kitu ya iyalah nya ilmu kemudian amal ieu sakadar carita ilmu kawalian mah kos kitu lantaran ieu mah urang keur ruhani geus eta ta dunia nu tadi bau teh tah urang mah kok ngambeuna seungit bae kadeuleuna jore dunia kok ku urang mah agreng bae berarti urang jauh jasa jeung Gusti Allah engke aya tandana kiai anu geus anti dunia aya alamatna jelema lain kiai saha bae anu geus anti dunia aya tandana BHSG aya tandana Atlas aya tandana aya merekan cap gajah depa aya kabeh gajah lari aya tandana atuh eta ge jelema nu geus anti dunia aya tanda anti makhluk aya tanda moal kaliru
geus ditandaan wa alamatuhu hiji-hijina jelema anti dunia geus aya tanda, jelema anti makhluk geus aya tandana. Beda engke anti dunia jeung anti makhluk. Dua kadituna geus teu ka bade godode-dode ku nafsu aya tandana. Nomor katiluna engke jeung setan aya tandana. Nu mantak setan datang ka nya mah ngagoda diome ku nya. Kalau mun Imam Syafi'i bisa nonjok setan datang ka buta setan emang naonan gitu. Atuh naonan eta kan tanda berarti kan pohara jasa Imam Syafi'i. Masya Allah guys urang ge lamun keur diuk aya jelema tonjok habak setan sia. Ilah zauk kakarak datang ka zauk hilanan tah eta rasa geus ngeunaheun jasa nikmat tah datang ka dinya tah geus datang ka zauk rasa deket jeung Allah, rasa bareng jeung Allah lantaran eueuh dunia eueuh makhlukat. Satungtung dunia jeung makhluk aya keneh ngancik di hati urang moal boga zauk. Gitulah ieu carita zauk. Nah engke kakarak naik deh summa syurbu wallahu a'lam.